Sun. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring wastapun Putri Sada Anugrah. Pamirsa, dina dangan ayeuna simkuring baris nyarengan pamirsa sadaya dina acara Busun Yuk, edisi 11 bulan Februari 2024. Atur nuhun ka Putri Sada Anugrah di studio. Wilujeng wengi kabaraya Pop TV simkuring ayeuna tos aya di tempat Sabta Lampah nu aya di sabodeureun Rancajigang, Jalan Kubang. Sabta Lampah teh mangrupa hiji komunitas dina widang seni. Aya seni tradisional Sunda sareng modern. Dina seni Sundana aya seni musik, degung, kecapi, suling, kendang, bajidoran, langkung kana unsur moderna. Aya saspon, gitar, biola, keyboard. Abdi di dieu entos aya sareng Padepi anu gaduh Sabta Lampah. Pak Devi, abdi gaduh patasan. Mangga. Pemain di Sabta Lampah teh aya naon wae? Di Sabta Lampah lebih ke bidang seni mungkin namanya, seni Sunda. Ya memang pamita mah disebatkeun aya naon wae ya jalmi-jalmi. Aya para kempelan seniman seniwati anu memang cakupanana lumayan rada naon luas oge. Antausna memang dugi ka jalur Cimahi, Garut, lajeng panginten Ujung Berung. Malihan mah sabodeureun nonoman tapi rata-rata nama anu aranum keneh. Jadi di Sabta teh aya seni musik sareng kangge tari oge gitu. Oh, tari oge aya ya. Jadi lebih ke musik, tari. Eta nama pamil drama mah teu acan. Lebih ke seni musik dan tari. Siap. Teras aya tari Sunda, tari Baksa Putra, tari Pamayang, tari Rampak Kendang, sareng tari Persembahan Nusantara ala Sabta Lampah. Sabta Lampah seseueurna upacara adat Sunda, siraman panganten, seni degung, lengser. Naon tujuan Sabta Lampah teh dibentuk Pak gitu. Kalau tujuan mah panginten lebih ke ninggal kondisi lingkungannya di Majalaya, bahwa lingkungan Majalaya teh anu kasedek pisan ku industri sok Inggris gitu. Budaya sorangan teh janten kalindih ku budaya deungeun. Janten intina mah tujuan Sabta Lampah mah hoyong ngadeg teh ngamumule budaya jeung seni orang Sunda we, sanaos memang tadi henteu murni buhun gitu, namun minimal aya lah kontribusi kanggo ngiring ngamumule gitu atau ngembangkan seni daerah gitu. Namanya teh pupus pisan eta nu kahiji mah memang janten kahoyong mah janten target mah eta. Mung sakitu wae informasi nu tiasa ku simkuring didugikeun. Lajeng deui ka Putri Sada Anugrah di studio. Ajbar Budi Kusnadi, Pop TV ngalaporkeun. Hatur nuhun Kakang Ajbar di lapangan, simkuring Putri Sada Anugrah, Busun Yuk saja amit undur diri. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.